Alhamdulillah gening sakedap deui teh bade lebaran. Ayeuna mah urang enggal-enggal we napian beas abeh bersih kanggo pitrahana abeh jongjon. Ieu di waktu tengah poe anu tadina panas ereng-erengan ngadak-ngadak jadi rada ceudem langsung we urang nyaitan cucian. Lapna tos dijahitan ayeuna mah lanjut urang nyaitan cucianana enggal-enggal we bisi kaburu hujan. Dan nyaeta ayeuna mah cuacana teu tiasa ditebak anu tadina panas ereng-erengan teh sok tiba-tiba breg we hujan. Entos dijahitan mah cucianana simpen heula di dieu. Ayeuna mah abdi bade nyimpen heula sele ka pawon. Entos we nyimpen selenana teh ayeuna mah urang lanjut we nelepan cucian. Langsung we lah ditilepan ulah sagala banga-banga disetrika. Abdi mah saentos gaduhana entos pensiun nyetrika teh. Kecuali anu penting-penting teuing kara disetrika. Ah da nyaeta hoream asa seueur teuing gawe. Entos ditilep mah lanjut we ayeuna urang ngisikan nama ieu teh kanggo si mamah da nyaeta nuju liar si mamahna. Urang pangnyangukeun abih jongjon engkeun teh tinggal milarian rencang nasina. Da ari abdi mah ayeuna mah moal nyangu paling ge ngahanetkeun hungkul. Saleresna mah nyangu saliter satengah teh teu cekap kanggo si mamah mangan cuman da nyaeta mejikomna teu cekap pami seueur-seueur mah sok tara asak luhurna. Tos beres we ngisikanana ayeuna mah urang lanjutkeun we lebetkeun kana mejikomna terus ditutupan terus we pencet. Tos beres nyangu mah ayeuna mah urang lanjut we napikeun beas. Pas ditingali kaluar teh tu geuninganan si Hana keur guyang dina nyiru. Ieu teh mun apaleun ninina mah sok ngawak-wak eta teh cenah pamali Hana pamali cenah. Tapi da nyaeta teu kaok bungo sakedik si Hana mah ampun pisan. Ayeuna mah urang lanjut we napikeun beasna eurihkeun beasna terus we urang tapi sakedik. Da nyaeta ari kanggo pitrah mah sok beda sok kudu bersih da geuninganan pami nyangu sorangan mah boro-boro ka di tapian penting mah dikelabkeun ge entos we bersih. Tuh geuninganan si Hana tos pimilueun we geuninganan nyookeun beas. Majarna teh cenah mama Hana bikin donat cenah digunduk-gunduk we di tengah geus ngagunduk teh terus we diconclokeun ku siku tuh geuninganan. Duka apal ti mana eta pamolah kos kitu teh. Da geuninganan diawas-awas ge teu deikeun awas nyaeta ngintil deui. Ieu teh kanggo pitrahana heula we abeh jongjon da ari aana mah entos ka guru ngaosna. Ari abdi sareng bapana nama sok diingkeunkeun we dipangpandeurikeun. Riweuh geuning pamiarsa diudag-udag we si Hana beasna ya entos we heula nya videona dugi ka dieu.